Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islamil aqidah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa hukma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Adim. Tepayun hayu orang sami-sami manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala ku ngucapkeun alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, teka langkung orang sholawat sinareng salam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, salam oke kawilujengan mudah-mudahan dicurah limpahkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Alhamdulillah dina kesempatan anu ieu urang tiasa ngalajengkeun deui bacaan kitab Syarah Sapinahna tanapi kitab Kasifatus Saja anu merupakan karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani anu dina saacana orang parantos ngarengesekeun ngabaca bagian bismillah sareng kautamaan atanapi khasiatna bismillah. Dina kesempatan ieu hayu urang lajengkeun bae kana bagian anu salajengna. Qala musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi naf'an mubarakan fi dzarain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu ari sadayana puji aya asana'u tegasna pangalem bil kalami ku ucapan atanapi cariosan alal jamilil ikhtiyari kana kaalusan anu bangsa karep sorangan tanapi pilihan ma'a jihad tabjili sarta jihad ngagungkeun wa ta'dhimi jeung tegasna ngagungkeun. Sawaun kana eta sarwa bukti itu sana fi muqabalati nikmatin eta dina narimana kana nikmat atanapi kana ngabandingana kana nikmat amla atawa henteu ieu muqabalah. Mustahikun eta kahak itu hamdun lillahi tetap kagungan Allah wahada jeung ari ieu hamdun huwa eta ari ieu hada alhamdu eta muji lugawiyun cek lugawi aladi anu tulibat disuprih naon albadaatu ngamimitian bihi ku eta ladi. Wa ammal hamdu jeung anapun ari puji al istilahiyu anu bangsa istilah palatu telabu maka eta henteu diperdih atau henteu disuprih naon al badaatu ngamimitian bihi ku itu hamdu
Wahwa jeung ari hamdu fa'lun eta pagawean yadullu anu nuduhkeun ieu fa'lun ala taqdimi kana ngagungkeun al mun'imi anu maparinan nikmat min haitsu kaunihi tina sakira aya itu mun'im munikman eta maparinan nikmat mun'iman eta maparinan nikmat alal hamidi ka jalma anu muji au ghairihi atawa liana ieu hamid sawaun kana sarwa wae bukti naon dalika itu hamid qaulan eta ku ngucapkeun bilisani ku lisana awi atiqodan atawa nekadkeun bil janani kalawan ku hatena au amalan atawa migawe bil arkani kana pirang-pirang anggahota alati anu hiya ari ieu lati al aqdau eta pirang-pirang anggahota badan Robi anu mangeranan ay muslihi tegasna anu ngabereskeun al alamina sadayana alam lamaftataha sawaktu atawa samangsa-mangsa ngamimitian musonib bil basmalati kalawan bismillah ibtitahan kalawan tegasna ngamimitian hakikian anu bangsa hakikat ibtataha maka ngamimitian musonib bil hamda kalawan muji Allah bil hamdalati kalawan alhamdulillah ibtitahan kalawan ngamimitian idhofian anu bangsa idhofi jam'an karena ngumpulkeun baina hadis sayil basmalati di antara dua hadis bisnya eta bismillah walhamdalati jeung alhamdulillah waktidaan jeung karena turut bil kitabi kana kitab tegasna Al-Qur'an aedon sacentong aedon deui wa amalan jeung ngamalkeun bihadisi Ibnu Majah kana hadisna anu di bihadis Ibnu Majah kana hadis anu diriwayatkeun ku Ibnu Majah mana hadisna nyaeta hadis anu parantos dipayun kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil hamdalati fahuwa ajdam ai anu tipayun mah kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bil basmalah nu ieu mah bil hamdalah kullu amrin ari saban-saban perkara dibalin anu ngabogaan tingkah hade la yubda'u anu henteu dimimitian naon fihi ieu amrin bil hamdalati ku alhamdulillah bahwa maka ari ieu amrin ajdamun eta anu disaumpamakeun kana hayawan anu eueuh sukuna atawa aya anu oge anu eueuh talukna wa piriwayatin jeung dina hiji riwayat bahwa akto maka eta bahwa maka ari ieu amrin akto
maktoun eta saperti hayawan anu eueuh buntutan. Wa fi riwayatin jeung dina hiji riwayat bahwa maka ari amrin abtarun eta sapertikeun jalma anu eueuh leungeunnan. Jadi kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bil hamdalah bahwa ajdam au akto au abtar. Wal makna jeung ari maknana ala kulli maktu wal makna jeung ari maknana ala kullin kana saban-saban sahiji maktuun eta anu maktuul barkati eta anu pegat berkahna, wana kisuha jeung kurang berkahna, wa qaliluha jeung saeutik berkahna. Qala parantos ngadawuh saha An-Nawawiyu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, rahimah muga ngarahmatan atanapi mikawelas ka Imam Nawawi saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala anu maha luhur. Yustajabu disunatkeun naon alhamdu muji bibtidail kutubi dina ngamimitian pirang-pirang kitab al-musannafati anu dikarang. Wakada jeung nya kitu deui bibtidai durusil mudarrisina dina ngamimitian ngadaresna pirang-pirang anu ngadares. Wa qiraati thalibin jeung macana pirang-pirang santri bayana yadayil muallimina di antara payuneun pirang-pirang guruna ieu thalibin atawa mudarisin. Sawaun sarua bae qira'a maca si jalma hadisan kana hadis au fikhan atawa kana fikih au wairuhuma atawa kana salianti hadis jeung fikih. Wa ahsanu jeung ari anu pangalusna, wa ahsanul ibarati jeung ari pangalus-alusna ibarat bidzalika dina ieu hamdun alhamdulillahi rabbil alamin eta lapad atawa ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala jeung ngadawuh saha ba'du syafi'iyati sawarehna ulama-ulama madhab Syafi'i afdalul mahamidi ari pangutama-utamana pirang-pirang puji ayu qala eta yen diucapkeun naon alhamdulillah hamdai wafi ni'amahu wa yukapi'u mazidah. Lapad alhamdulillahilladzi hamdai wafi ni'amahu wa yukapi'u mazidah. Alhamdu ari sadayana puji lillahi eta tetep kagungan Allah wafi anu parantos maparinan atawa nyukupan ni'amahu kana pirang kana wakila jeung dicarioskeun naon afdalul mahamidi ari pangutama-utamana pirang-pirang puji ayu qala eta yen ngucap alhamdulillahi bijami'i mahamidi kulliha ma alimtu minha wa ma a'lam. Ayu qala eta yen ngucapkeun jalma
Alhamdu ari sadana puji lillahi eta tetep kagungan Allah bijami'i mahamidihi kalawan sakabeh puji ka Allah kulihat tegasna sakabehna mahamid ma kana perkara alim tu anu nyaho kuring minha kana ieu mahamid wa majeng kana perkara lam a'lam anu henteu nyaho kuring kana ieu ma zada nambahan sahabaduhum sawarehna ulama-ulama ada dahol kihi kana lapad ada dahol kihi kullihim ma alimtu minhum wa ma lam a'lam adada kana sabing bilangan ada dahol kihi kana sabing bilangan makhlukna Allah kullihim tegasna sakabehna holki ma kana perkara alim tu anu uninga kuring kana ieu ma minhum ti itu holki wa majeng perkara a'lam anu henteu uni lam a'lam anu henteu uninga kuring kana ieu emak wa fi khobari Ibnu Majah jeung dina hadis anu diriwayatkeun ku Ibnu Majah an Aisyah di Siti Aisyah kana bukti saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza di mana-mana ningali Kanjeng Nabi makana perkara yuhibu anu mikaresep ieu Nabi kana itu ma qala ngadawuh Kanjeng Nabi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tutimmu sholihat kana lapad alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat Alhamdu ari sadana puji lillahi eta tetep kagungan Allah alladzi anu binikmatihi kalawan nikmatna ieu ladi tatimu sampurna naon as-solihatu pirang-pirang anu atawa saha as-solihatu pirang-pirang anu saroleh wa idzaro'a jeung di mana-mana ningali Kanjeng Nabi makana perkara yukrihu anu dipikangewa atawa yukrihu anu mikangewa Kanjeng Nabi hu kana itu ma Qala maka ngadawuh Kanjeng Nabi alhamdulillahi ala kulli halin Rabbi inni a'udzu bika min hali ahlin nar kana lapad alhamdulillahi ala kulli halin Rabbi inni a'udzu bika min hali ahlin nar Alhamdu ari sadana puji lillahi eta kagungan Allah ala kulli halin dina saban-saban tingkah Robbi duh pangeran abdi ini sanya abdi a'udzu nyalindung abdi bika ka Gusti min hali ahlin nari tina tingkahna ahli neraka wabihi jeung ka Allah hungkul la bi ghairihi henteu kasalianna Allah naon nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ait natlubu tegasna nyuhunkeun abdi al-ma'unata kana sadaya pitulung patakdimu maka ari ngaheulakeun patakdimu jari maka ari ngaheulakeun jar
Patakdimul jari maka ari ngaheulakeun jar majrur wal majruri. Patakdimul jari wal majruri jeung ari ngaheulakeun jar majrur dina lapad bihi nasta'inu. Tadi wa bihi nasta'inu di luhur li ifadatil ikhtisosi eta pikeun li ibadati ikhtisosi eta pikeun maedahkeun kana tangtu ka Allah ala umurid dunya kana pirang-pirang urusan dunya wadini jeung urusan agama. Yutlaku diucapkeun naon ad-dinu lapad din lugotan ceuk lugot ala ma'anin kana pirang-pirang makna kasirotin anu loba. Minha eta tetep tina sapelihna ieu ma'ani at-ta'atu ari ta'at wal ibadatu jeung ibadah wal jaza'u jeung ari balesan wal hisabu jeung perhitungan. Wasar'an jeung ari ladi mungguh sara alama eta natepan kana perkara saro'a anu tos nyareatkeun hu kana itu ma saha Allahu Gusti Allah Ta'ala ala lisanin nabihi natepan kana lisana nabina Allah Ta'ala minal ahkami nyatana tina pirang-pirang ahkam tanapi hukum. Wasumia jeung dingaranan ieu din dinan ku ngaran din li'annana karena sanyana urang sadayana nadinun eta nekadkeun lahu kana eta din ayenna takidu tegasna nekadkeun urang sadayana wanan kodu jeung turut urang sadayana. Wayu sama jeung dingaranan ieu din milata kana milah tegasna agama aedon deui min haitsu tina sakirana innal malaka sanyana malaikat yumli nibakeun ieu malak hi kana eta din ayul kihi tegasna nibakeun ieu malak hi kana ieu din ala rasuli ka rasul tanapi ka utusan wa huwa jeung ari rasul yumli eta nibakeun ieu rasul hi kana eta din alaina ka urang sadayana. Wayu sama jeung dingaranan ieu din aedon deui sar'an ceuk sara syariatan wasyariatan jeung kana syariah min haitsu tina sakirana innallaha atanapi min haitsu innallaha tina sakirana sanyana Allah saro'a eta martelakeun Allah hu kana itu din lana ka urang sadayana aebayana tegasna ngajelaskeun Allah hu kana agama lana ka urang sadayana ala lisanin nabiyyi netepan kana lisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalla jeung ari
Wasola sareng muga nambihan rahmat saha Allahu Gusti Allah aizada tegesna nambahan Allah aizada tegesna nambahan hu ka Kanjeng Nabi saha Allahu Gusti Allah naonana atpan kawelasna wa ta'diman jeung kaagunganana wasalama sareng kasalametan aizada tegesna nambihan hu ka Kanjeng Nabi saha Allahu Gusti Allah tahiyatan kana panghormatan udma anu agung balagot darajati anu ngamenangkeun balagot anu nepikeun ieu tahiyat ad-darajata kana darajat al-quswa anu jauh pisan. Mas'alatun wallahu alam bisawab. Urang cekapkeun sakitu bae dina waktos anu ayeuna. Insyaallah urang lajengkeun deui dina sawatara waktos anu bakal pendak deui. Pamudah-mudahan anu didugikeun aya mangpaatna kanggo urang sadayana anu lepatna tina diri sim abdi nyalira estu anu leresna tangtu ti Gusti Allah. Urang tutup ku doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana.